Urang masuk dipisah-pisah urusan politik mah urusan dunia, urusan masjid urusan akhirat. Begitu urusan politik urusan dunia jeung urusan akhirat. Pan kabeh manusia tekad ucap jeung laku lampah jeung paripolahna dipentak pertanggungjawabanana ku Allah. Berarti urusan milih urusan akhirat. Naon sababna? Tiap pilihan dipertanggungjawabkan. Ayo, lamun isukan haji andalan calinci luncat mulang udarti natali gadang tenungtun naon nu dipiharep ku masyarakatna. Nu dosa lain haji anda hungkul, masyarakatna ge dosa. Naon dosana? Milihna sia mangadaguan amplop heula kamari tah eta. Eta nu milih dipertanggungjawabkeun, lamun nu dipilih nang teu adil ngilu nyumbang ka teu adilan. Ai lamun dipertanggungjawabkeun berarti ai urusan milih urusan dunya urusan akhirat. Urusan dunya nu dipertanggungjawabkeun di akhirat. Ai nu milih urusan negara urusan agama, urusan negara tapi dipertanggungjawabkeun secara pribadi di hadapan Allah. Agama jeung negara teu bisa dipisah. Kabeh dipertanggungjawabkeun, kulantaran kabeh dipertanggungjawabkeun agama jeung negara hiji kesatuan. Mantak politik lain bungkusna nu penting eusina. Bungkusna mah pek naon wae tapi eusina bener teu atas nama agama babakti ka masyarakat, bener teu atas nama negara babakti ka masyarakat. Eusina mah lain atas namana tapi eusi pengabdianana, asmana lain wujudna. Jadi sanajan gogorowokan atas nama agama tapi lamun di jero eusina ukur ngabobodo teh nyamarkeun tinggal ukur nyen hoak pikeun reputasi politikna ceuk kuring mah nu kitu mah teu beragama. Kadeuleu kareunge karasa malah karampa daripada nu datang 5 tahun sakali mere gocap eueuh deui. Hayo ngan resiko jelema deukeut teh sakali weh aya kahayang rakyat teu ditedunan punung. Tinggal pertanyaanana lamun pamimpin atau anggota dewan dipilihna nu saliwat nu mere 50.000 tanggung jawab ibu mun reuneuh moal. Naon aing kudu nguruskeun sagala pan geus mayar harita ge keur naek teh gocap geus urut aing depan Pak Mul ge ngilu harita terus dihitung.